Sieun saha? Kaula Batara Kresna. Oh, Barakata Kresna. Batara. Anu tukang. Kaula Gatot Kasa. Gatot Kasa. Gatot Subroto. Haturanun. Eish. Disangka gening di dia aya penguin. Cager Om. Saya sahajeun. Di Sima Semar. Goreng ngaran teh Semar. Ganti atuh Simon alus. Nuju naon tante di dieu. Nuju kewe, cenah punten kapangeran. Mangga. Satria naon deui teh jah. Saha anjeun satria piningit kaula. Piningit muhun. Bade naon ka dieu? Kaula teh keur jalan-jalan Jun. Aya awewe sirik ngapangingik. Sirik ngapangingik bener. Ngaranna Wirginingsih. Uluh. Sirik ngapangingik ngaranna Wirginingsih. Bener. Cerik teh wi. Satria bergitar teh ya. Ditanya ku kaula eta awewe teh geulis campernik endah ka bina-bina. Ditanya ku kaula kunaon nyai? Sing horeng salakina anu maehan. Salakina teh ngaranna teh nyaeta Raden Putra Bang Asrajinga. Kasepna leuwih ti kaula. Bager dia. Bager cenah cek eta Wirginingsih teh. Tah Wirginingsih teh ku kaula dikawin ngan saacara dikawin gara Palespati heula kanu ngaran Arjuna. Sabab Arjuna geus nyieun kalakuan anu teh hade yen salakina anu ngaran Asrajinga dipitnah majar teh maling ali nyaeta Kalimaya. Naon aki ilap di aki? Oh mohon. Ali-ali ampa jeung Panca Marga. Oh Pancaroba. Tah kaula ayeuna keterek Palespati Kanjeng Arjuna. Heh? Gerak-gerakan kategaan paeh awak paneh Arjuna. Hutang pati barapati hutang urang bewe dipodaran koy. Punten. Saya Ade ieu Camplak sampean. Nu sing harapan ku sia teh apa saha? emang kaurang sieun tanya. dilawan itu. Heh. Pedah anjeun Gatot Kaca aing teh sieun. Sia di podaran ku aing. Ci Gatot Kaca ulah sarwana re maneh. Sugan teh moal wanieun paman. Kurang aja di luar. Di podaran ku aing paksa tawas. Agan Kakang Semar. Saha eta teh agan? Kulan. Eta teh saha? Ulah api-api teh nyahona. Dulu itu apaleun ucung. Abong Batara. Pada. Tengeunah aing disebut tante tak si goblok. Nah, ka aing abina-bina teh. Gatot Kaca Ganeng. Aing dihareupeun selain jauh. kurang ajar modal sok Watil. tis. Anjir. Teu si kurang ajar teh. Aki. Na cicing wae aya aki. Watil. Wait. Siksa. Hebat maneh tot. Hutang pati bayar pati hutang urang dek bae urang. Awas ya Ki, ngajedog wae Ki. Tolong. Asya ngobrol jeung saha Kumaha aing?
Gatot Kaca ditampiling ku Sang Hyang Tunggal Wibawa leles lir kapuk kaibunan lir kapas kahujanan. Iya, karasa. Mana Pancabraja teh bijilkeun kai? Mana Narantaka teh bijilkeun kai Gatot Kaca? Waduh, Sok bijikeun ilmu campelan pamake. Arjuna tempo jeger sia rubuh kuai. Maju si Arjuna. Awas kuai. Iya. Jeung atlet segala. Gatot Kaca paman, kunaon maneh? lulus paman, Lulus. Di kumaha maneh? dikepret. Dikepret. Iya. Menang dianalkeun sia dikepret wae lulus. Boye sia belegu kabina-bina teuing. Agan Dawala kunaon? lulus dawala. Lulus. Iya, Tuang heula tuh. Di kumaha kan? dikepret. Dikepret. Iya, Lulus. lulus. Baye. Hipu leuwih ti tahu. Baye leuwih ti dage. Awas ya, Baye. Awas ongkoh ka panglima tapi baye. awas ya. Baye. Wah nanaonan baye. Gatot Kaca anak gua, nah make jeung pepilueun atuh. Katanya heula ka kolot. Kemang Cangkok Wijaya Kusuma, Kemang Cangkok Wijaya Mawar. Damang kasep Gatot Kaca. Waduh, wah, luar biasa eta satria wah. Cicing tong pepilueun jeung gua mah cicing. Maksana cicing jeung gua. Mending ka warkop gitu. Jeung gua di dewa pepilueun. Saya banget tapi sekedap aula priyogi wah. Ka mana? Sekedap. Dek naon? Sekedap punten. Kemana tuh? Cengeuna disebut beye ku si dawala. Awas koy. Nah, kabina-bina teuing boga budak teh. Hipu leuwih ti tahu. Nya eta Baye leuwih ti dage. Kabina-bina teuing. greget. Greget teh ke sia teh. Iya jelema ngesok main hakim garis. Sok main hakim sendiri maneh Arjuna. Kabina-bina teuing sajelema teh tuah dosa dipayahan. Dipodaran koing. Maju sia awas. Arjuna dikepret leuleus kayan. Iya. Gatot Kaca. Tempo sia mang maneh. Bapak maneh datangkeun ka aing. Heh? Bapak mana Yudhistira Nakula jeung Sadewa bawa sanagara pikeun kai tuh manteng Gusti nu agung agan dawala kunaon lulus dawala di kumaha dikepret beye naon sia beye Namahan masalah. bina-bina teuing nah kasep adi akang Arjuna Kemang Cangkok Wijaya Kusuma Kemang Cangkok Wijaya Mawar Damang Arjuna Doh. Polisi. alah ampun akan ampun akan ampun abdi mah eureui Paur geus ieu mah. nu nyageurkeun aing saha lan nu nyageurkeun aing saha saha deui atuh kajampe-jampe ngorak ku abdi dikaluarkeun dawala abdi ieu 500.000 bawa ke mana lamun kaula eleh cagerkeun deui siap akan lumayan 500.000 ya dina saku beh dia ya aing nu ripuhna sia nu ngagubuk duit copet ku aing sidik bete dabuskeun ngeuna saku tapi eueuh Kemana nya Kang?
Gusti Baru rek ngijil. disangka di dia loba kencit. Wah duit